Alhamdulillah barakallah urang dasa tepang di dieu nya nya jeung urang dieu mudah-mudahan urang dieu cing paranjang Yuswa didoakeun cing ngarageung milik cing balaleunghar urang dieu cing nabeuh ngapoe hajat nabeuh dewek atau kemari neme lebaran taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum nada dihapunten samudaya kalepatan ti putra gir hajat tilu ka urang dia mudah-mudahan tiasa ngahapunten atau abdi oge bakal ngahapunten kasadayananya urang saling hampura antara urang jeung urangnya kitu lho dibobori ku biman capek kieu euy akang atuh sampeurkeun tanggung jawab jadi sampeurkeun ku aing da inget tanggung jawabna maka jadi tanggung jawab sok ulah pati-pati kieu aing pasti tanggung jawab tenang cek aing ge sia mah dengekeun naon tukang nyaron tukang ngenang sinen cecelawakan tuh lain sinen nyatu eureun kitu-kitu teh mah panggilingan beas we hayo we ngagiling keler jeung kelerna dileg-leg tuning banyak teh sinen tukang debus wiwit keler teh eta ieu mah keler alah nange aing ada kudu tanggung jawab segala rupanya nya atuh akang mau pati-pati kieu amun aing lu terasa tanggung jawab nya tanggung jawab ku aing tenang segala rupana kitu lupa oge sing iya Raden Gatot Kaca ningali Astra jingan nuju ngabedegat di satengahing marga doh maksad bade ngadodoho ieu Astra jinga ieu bangsat bate ieu akada Raden tapi kata jiga boga dosa sieun kalempeng itu tanggung jawab aing mah teh sieun leu sanajan Bima jangkung gede moal ditarajean ku aing coba itu pukulan sanajan boga anak jawara eta mah jago ngaranna Gatot Kaca teu sieun aing mah nah mah jeung teu sieun ieu teh jeung teu sieun nah piranan Gatot Kaca aku mah gampang diladot ke ku aing melabu coba ngobabarikeun mau Gatot Kaca mah nu ceulina leutik sabeula ning syedon coba pajarkeun heueuh ke nya aing ngagerem ning udah ojek kurang aja wah panuju ada petir di siang hari Doh, naon ka? Gelap naon euy. Gelap Bina-bina anjir. Agan? Dah. Saha nu teu sieun ku aing deh. Dan nu teu sieun ku aing saha? Batur. Saha nu ceuli leutik sabeula? Saha tah? Agan. Sieun. Wani sakitu mah. Naon agan tapi teh jong disiksa kan? Kembali layang jamu sekali musana saha? Jawab. Nah, ganap di mata maling demi Allah agan henteu. Ai layang jamu sekali musana di saha? Di abdi. Eta teh maling. Ganes agan abdi mah demi Allah teu maling agan. Hai. Ade geus ya? Teu tiasa agan. Bangsa. Dang bangsat. Aduh anjir. Dang segerong. Naon ieu teh agak naon. Pada geus ya. Layan jamu sekali mun sadang usia.
Padengan edan sia ngalonyeng itu palakah ngalonyeng si edan kurang ajar siap bangsat yap yes bawa poin yuk Satu merah pada benar-benar angkori orang ketinggalan siksa dah dah sia dah ayo bangsat resikona jadi bangsa teh kitu tah. udah sia udah aduh agan aduh apa kabar agan Anu alah anjing padegan salah yang jamu sekali musana mau akan dipasiekeun sila aing diwengga-wengga lieur gapun dah sia dah lah agan dibikin mua hati asya kan sia maling demi Allah teu maling ngan nyanak teu bebeja eta teh maling alah bikin mua muat ieu alah padegan muat biasa acan naon agan udah dibikin bosya jawab muati asya agan naon sebabna keukeut aing disentakan kedua di lima ya ampun atuh dah kieu nih jadi bangsa teh deuleuy interogasi Nya. pasti naon samaksudna maling layang jamu sekali busana agan abdi mah agannya anteu maling tu maling kumaha sia apa sidik layang jamu sekali busana sia sumuhun abdi mah muhun layang jamu sekali busana mah aya di abdi ngan abdi teu maling eta teh maling lain lebih teuing peletuk kana sira batur teh ay agan bener-bener teuing aya bangsat ngalawan sia sing jumbo kelek di siaran dia atuh dah sebawaan sih kamu liatin jadi sia teu maling teu agan abdi mah teu maling mah nya abdi maling iraha kabejakeun abdi maling eta teh sia teh maling henteu naon sama jadi maling kayak sagedap agan agan teh ieu teh prioge katerangan atau nepi bade nyiksa abdi nyiksa ongkoh aing mah oh paingan geuleuh muka abdi nya cik sia tanggung jawab cepot bade jawab sae mangga agan naon make disebut sia teu maling abdi mah jeung naon maksudna sia nyokot layang jamu sekali busana sakali dia punten paralun anu kasuhun hampura anu ditedak uning galih nu kapamri sakali deui abdi mah teu maling nah tah abdi mah naroskeun dupi layang jamu sekali musada ieu lambang kagungan nagara mana negara Amarta tinggi dupi eusi nagara naon eusi nagara leres dimimiti pamimpin nepi ka rakyat kabeh eta eusi nagara
kalebet rakyat rakyat lolobana jahe mangga sapuk eusi nagara teh rakyat iya tadi disebutkan ilayang jamu sekali musada teh nu negara berarti eta ceuk sia berarti nu rakyat maksud sia tadi saur agan ieu nagara teh eusina teh rakyat iya ialah yang jamu sekali musada teh nu negara eusina negara rakyat berarti ialah yang jamu sekali musada teh nu rakyat inggih di mana disebutna abdi disebut maling abdi rakyat negara amarta ayeuna nyokot layang jamu sekali musada di mana malingna eta teh nu abdi si Edon dah teu kedah dikeprok kalian Japati bade babatok sia maksud sia naon maling layang jamu sekali musada henteu maling abdi mah ngabantun hak abdi ilang jamu sekali musada teh nu rakyat ku abdi dibantun naon salahna abdi ayeuna kieu abdi teh gaduh rokok minangka rokok naon aya we eta rokok teh ku abdi teh dititipkeun ka Pun Bojo mamah nitip ieu rokok dina lomari tuluy eta rokok enjing-enjing dibantun ku abdi ari abdi disebat bangsat henteu da sia tah layang jamu sekali musada ge kitu naon disebut bangsat abdi sok jawab atuh ngahuleng Aisyah rek dikumaha talang jamu sekali musada rek dijual ampun paralun agan sanajan abdi sangsara sanajan abdi hurupakeun pungsat bayar daya hirup korek-korecok tapi urusan ideologi mah urusan layang jamu sekali musada mah sanajan aya nu nawar nepi ka 30 miliar dipikeun ku abdi nya sia mah maksud teh moal dibikeun sanajan lapar gagan abdi memoal ilayah jamu sekali musada sebab kagungan negara amarta Aisyah maksudna naon abdi mah maksudna hayang nyaho eusina naon edan sia coba edan sia jadi syah yang nyaho eusina layang jamu sekali musada sumuhun pamali sia pamali naon deh agan camplak sia ya lanceuk aing Yudhistira aing ade aing si Jenet nakula jeung Sadewa kabeh wan-wanieun muka layang jamu sekali musada ade sia wanianan hor kita wan-wanieun eueuh atuna lain cicing mah pung aing wanieun tenang atuh eta si eta luas kadegeun sia moal tiasa kang kadegeun moal etaeun karunya ka si goblok tadi oh nya etaeun pikageuleuheun aya rek dibikeun sabal moal tiasa kan amun tadi bikin dipebet-pebet sia dipun puntang pun banting mangga kumaha agan iya wes remak geratu urang sia ripuh pasti karasa takal cangkeng ngadrek-dek urang sia sinur urang sinur
Turut atuh. Ya kita hudang-hudang. edan siap si cepot dipuntang banting ora cecil boncel. Oh, Ya, Kang, cecil boncel namun. nate apal Kang? Itu, Cecel bonsel teh cenang dina palangkakan. iya amit-amit atuh. Nyeri. Kebayang egang lembang tadi. Awit. Malaysia ular ka dia Nah, ka dia sia dah wait deleng sia kan, deleng jang, Kang, ai deleng naon. teu apal deui wae Itu. Akang. Delang teh pamajikan direbut batur. Eta mah musibah goblok lain deleng. Ampun Ari. tanya sia Kan, tanya dek jotos dening kukupan calaga jang, Kang, ai jotos naon. jotos teh anu hejo na ceuli. dek jotos dening kukupan calaga oh iya modar Teu acan. iya Kuat bener. dek banting dening gelang cantra kirana ieu gelang ditengahkeun kana batu rugrug kana sagara saat mangawiyap iyap Wah, remek. udang modar Teu acan. si edan goblok ilmu naon sia bobot hirup kene pancanaka teu mati gelang teu mati tot bagian sia tot Silakan Bima amak pun kain. Kumaha tah? Aing dibawa. Oh, Digi bobot aing cepet modal oh. Teu acan. Oh. yoi Naon yoi teh? Bima mah pan gitu kagetna teh. yoi Oh, kaget mun yo. dek jotos dening kukupan canaka cos terus cos Oh. modal Teu acan. dek panting dening gelang doble ieu gelang tadi gadekeun teu payu Oh, ada. dijual komo iya cubet modal modar Teu acan. yoi Kaget. Amak beren minta tolong ke anaknya. Kumaha tah? tot Oh. tot Tuh, minta tolong kumaha Kang? Minta tolongna kumaha tah? Ke anaknya. Kumaha cenah? tot Aduh, tot keun antep. tot Dah. Dituluikeun tuh. Agan upami bade seuri agan tong ditahan gitu. Agami nyur-nyuran biur teh. ada yang seuri aing amak ka sia Maksana amak aing ka sia kadekeun salaek jamu sekali busana mau hati asa agan. nyaho ka aing Dan nyaho henteu aing lurah Tamtama negara Amarta abdi lurah Deta Sindang Panji tapi kamu eleh ieu sia daripada eleh omong leuwih hade ngajual imah abdi mah. jadi sia ngajak kelut ka aing Saha nu ngajak kelut? berarti sia ngajak kelut ka aing Agan salirat teh dunungan abdi, manya abdi kedah ngajak kelut ka agan. lamun tadi bikin berarti ngajak kelut sia Agan teh keamanan, manya keamanan jadi aman keuneun itu kumaha teh?
Ari agan Kangna deui cik salawan aing nagan moal isin gitu gulu jeung abi tara naon aing kurang sia ieu teh nu nongton teh seueur agan bakal gujrud cepot gelut jeung Gatotkaca dina media sosial cepot gelut jeung Gatotkaca aya leuheungna si cepot eleh ku Gatotkaca leuheung da ngaranna ge si cepot tapi lamun Gatotkaca eleh ku si cepot bade kumaha cobi tuh mungkin aing eleh ku sia mungkin saja cik kayaknya nyaho lawan si aing lan lawan ya kita gelut abdi mah gelut mangga lah kumaha besti we setan sibut besti kaing sok mangga gan bade nyerang atana diserang serang aing sae mangga siap kan sok serang wit awas gan iya awas kan enon sok ndir waseun pagebog aing sia sok yang nyaho lah woi sak wia wut wia wut kitu patut ilmu teh tiis gitu anjir edan juragan anom euy huap ngusak tuh sekali anjir woi sak ya wut ya cik huap What? What's up? What? 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 wah karbak Dahsyat. kaper tuh anjir What? What's up? What? Cik. ripuh ngeyep Hop. Dahsyat. Cik. Kadengan syah. Urang. banyak ripuh pasti tuh Ya. itu jadi bangsa teta Urang syah. Urang. Yeah. diket ngelawan gen Payah sia. abdi mah gampang paeh hirup deui Carana dicoo we hirup what iya Panca Braja ku eta matih nama tuh Dahsyat. dong Di kumaha tut Panca Braja leres dahsyat langsung tak Dah. berdaya di sana punya anak sepiteng hanapna mereka udah siap udah
Ya tita hudang-hudang Buset. edan sia tagan nu mah tenggelan kakara ada peureus teh mah Hartos. nya nya luar biasa dengan anom loh pakai kendong macan teh ning teh tah Nyo. Udah dijewang gitu. ya buk aing di dieu teh sirah aing teh di bawah teh tah di dia dikepret teh Pancabraja dus datang Juragan Bima gidig Coba. di kumaha tot Pancabraja Pancamarga naon sia sia deui dijawab wae atuh manawi teh salira ongkos sabta pangrungu Manya nu ngosom gitu. tujuh mepeg gitu ya edan sia goblok ilmu naon sia teu dua mun naon nagan abdi mah estuning bolostro daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan Allah cik sia lamun bener-bener anjeun lalaki langit alangan jagat hayang nyaho sia gelut teu bener jeung aing katrukeun pangarti sia jadi begini guys aku akan mereview guys abdi mah teu gaduh naon-naon agan cik sia nyaho katrukeun pangarti sia kai tapi da ieu mah agan nu maksanya sanes abdi cik kai nyaho sakieu teh agan abdi magan sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut maksud sia sakieu teh abdi mah naon leuleus agan Wis. jelema gede labuh dipegang ngancul aing heeh edan sia aing leuleus bot dikumahakeun bapak aing sia dikumahakeun leuleus agan sok bade kumaha ayeuna ka abdi sok mangga luar biasa maneh bot dan luar biasa luar negeri abdi luar biasa naon maksudna atuh sia teh abdi mah teu kirang jeung teu langkung agan matak dibantun ku abdi teh hayang nyaho eusina bongana agan di laluhur teh ieu layang jamu sekali musada teh ngan saukur dipake papae wungkul dipake papae wungkul dipake mitos wungkul ku agan ai eusina teh dipalarake ku agan eusina ieu layang jamu sekali musada nyaeta jerona Pancadharma dimimiti dharma kahiji nyata dharma ka pangeran nepi ka handapna nyaeta keadilan sosial kersarea tapi nah aku agan teh dipake komo anu kahiji mah mut agan dina mangsa agan diistrenan jadi pamimpin dina mangsa agan diistrenan jadi pamimpin nyaeta agan kabeh disumpah nyata dengan mengatasnamakan Allah demi Allah setiap demi Allah tina tekad ucap jeung lampah urang ulah lepas tina pangabdian ka Allah tapi mana buktina yen agan nya ka rakyat teh realisasina mana nya ka rakyat teh geuningan rakyat ka karakieu geus abuk-abukan kieu rakyat rek nemongkeun rasa kaprihatinanana nah aku akan beti halang-halang padahal cing inget gan agan dijadikeun teh ku rakyat anjeun dijadikeun teh ku rakyat anjeun digaji ku rakyat anjeun dipilih ku rakyat tapi nah sia ka rakyat mempohokeun teu cerah kawas dina mangsa kampanye babatok sia dina mangsa kampanye majikan nu heueuh deukeut jeung rakyat dina masa kampanye majikan nu heueuh bager ka rakyat daek ulin ka kampung-kampung daek ulin ka mana-mana nepungan rakyat tapi geus ngajedog jadi pamimpin teu eling sia ka rakyat
Nah, cing inget ya, pamimpin ulah yang diistimewakan ku rakyat, tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyat mah. Jadi na pamimpin pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat, lain nempikin rakyat derita. Bukti na ayeuna dina mangsa pandemi nah teu apa kahanap hampir abut-abutan cak-cakan. jika nutupan ceuleuh we anjeun bima, jika nutupan beungeut ku sawe nong torek maneh rakyat tepi ka awut-awutan, rakyat tepi ka talangsara ku ayana ieu pandemi, datang bantuan ti sia kahanap teu leuceuk dan nurutan sia, loba dipanat ku sia. Bantuan teh teu nepi, kadang-kadang nepina teh ka eta keneh. Cik atuh ku sia teh salaku pamimpin turun ka handap RT katempuhan goblok Palire ka itu kahanap. tempo dengan sora ka RT tidak reukeut eta mau bantuan diarantep RT katempuhan sabab naon ieu dengekeun RT sieunneun sabab urusanna data, padahal urusan bencana lain urusan administrasi, urusan bencana lain urusan KTP, urusan bencana lain urusan kartu keluarga, tapi tempo mana anu kalaparan buru-buru bere ku sia eta. Sok buktikeun deui nya ka rakyat teh pigawe ieu layang jamu sekali musada teh dipake papae sungkul Nya ulah bari dipang-pangkeun we wungkul dina etalase bari dipigawe henteu. Sok pikir bagan Kumasa aing bot dan kumasa aing rumaos kumasa ya rumah syaunaman dah gitu kan dalam menicokot karena hakikatna malu jadi pamimpin telain agan saha dina undang-undang ditegaskeun yen kadaulatan aya sapinuhna di tangan rakyat pamimpin agan lain agan pamimpin rakyat. Agan mah paling lila 2 periode eta ge lamun kapake, tapi rakyat sapanjang negara ngadeg rakyat tetap aya moal aya anu disebut pensiunan rakyat. Pikir ku agan gitu. ngedaulat abi teh kan kita ngadaulat ka agan hayang nyaho agan ieu layang jamu sekali musadangan saukur dipake papae sungkul. kumasa aing bot Dan kumasa rumaos tinggi cageurkeun aing bot dan cageurkeun aing palai damang agan hayang penta kanu kaguan agan, penta kanu kaguan cager, penta kanu kaguan gering jeung cager. saha Eta pangeran agan saha? pangeran aing Allah kakasihna Jengeunana Allah sok frekuensina lempengkeun poloskeun deui nolkeun dina hate agan teu daya teu upaya angin kaguan pangeran nyerak deleg la ilaha illallah daya di pangeran salian ti Allah ngadak-ngadak ya Arya Bima jangira tangi kayanana wes tersangka si Cepot luar biasa pot hampura aing pot wis ngamemorekeun maneh hampura aing tuluykeun perjuangan sia pot tuluykeun aing rek mantong jor jelema mah kumaha ngomong terus agan balikan deui aing rek balik jig arek rek mulang mangga aing rek mantong jor luar biasa Hebat lu. hebat aing rek balik mangga nomor celana sabaraina tara make celana halus Aya kitu cageurkeun anak aing ku sia
hiji tah Ya, hiji ge lumayan pemimpin ngawakilan sararea leu nya beres. Saya tah anjeun Gatot Kaca ngomong lagi nyampe syare saya naon cageurkeun aing pot gan agan teh salaku lurah Tamtama Nagara Amarta salaku panglima angkatan tinggi Nagara Amarta keamanan dicekana ku agan gan ulah nyolok mata bun celik sababana hukum teh dijual belikeun ulah nutupan ceuli agan ulah nutupan mata agan hukum geus dijual belikeun agan dina waktos ayeuna hukum teh seukeut ka hanap agan cik angkati harkat derajat angkati kepercayaan masyarakat ka lembaga hukum agan supaya ngadeg sacrekna nila saplasna teungut kalinuan tegedag keanginan dina mangsa nanyerkeun bebeneran jeung keadilan ulah kasogok ku duit agan didenge-denge di negara urang teu angeus-angeus rek angeus kumaha dan nu mariksa garong nu dipariksa garong masa aing bot dan rumasa sok agan hukum lain pribadi pribadi lain hukum geura tanyerkeun hukum anu sanyana hukum anu pertela agan jadi contoh anu patotos agan keur pamimpin-pamimpin anu liana geura jadi contoh jadi tuladan agan pikeun keamanan anu aya di negara pemangku kebijakan pemangku keamanan sok temongkeun ku agan jadi keamanan anu tuladan beres. angkat harkat derajat rakyat anu leutik agan Beres. rumasa aing pot rumaos rumasa cageurkeun aing ulan cageurkeun penta kanu kagungan cager agan jeung abdi saha pangeran agan Allah sok ya Allah kaulah hayang cager oh goda lo teh budeg kudu gogorowokan wae asa dina hate ge asa bener asa lempeng teu kudu ngagorowok asa lempeng we lain teh meunang ngagorowok menang wae ngadoa mah kumaha wae carana ngan hate kudu lempeng frekuensina kudu tiasa maca mana iblis mana pituduh pangeran sok ngadak-ngadak Raden Gatot Kaca jangira tangi kayanana wait Wah. Yo lah. Wah. Maha Guru Percaya nah ditakan teh percaya ke Habib malah. luar biasa Maha Guru Syekh Astrajingga Mama Astrajingga aku kaulah jadi murid salira Mama Betul. tapi kasasiduh metu sakacap nyata kieu ieu Mama Astrajingga saya mangga tapi padepokan Mama di mana mama teh di Cakrabuana kasih Iya, iyalah. ilmu Mama naon jagat rasa jagat rasa Iya, iya. Iya penipu teuning ya. ya gitu agan kade agan sakali deui mi HP rakyat agan mi HP rakyat syariatna abdi agan rakyat teh abdi lempeng HP-keun rakyat teh mi HP-keun diri rakyat teh ka saha ka salira anu dipercaya ku abdi ulah nepi ka ngahianat kana kepercayaan rakyat agan sebab ieu negara disebut republik aire hartina kembali publik hartina ka umum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat agan rumasa Maha Guru rumasa ternyebut guru enak disebat naon buya
Buya naon buyatak tah kieu agan pala di aku murid Oyong Oyong upami agan pala di aku murid wayahna pangmawakeun si cepot ti Tumaritis datang ka dieu dah cepot ke kumaha kumaha ngerti sumuhun pangmawakeun si cepot di Tumaritis ka dieu bawa karunya dah Aisyah lila saha teh mun cepot urek dibantun ku kaula cepot waduh ieu teh kumaha ieu teh salila teh besti bingung ya besti mangagugu ka abis kumaha ieu teh guru teh pokona mah agan maina mah kaya we lamun agan ka Tumaritis iya aya si cepot di ditu bawa lamun bisa jeung si dawala bawa ka dieu ieu teh kumaha mah guru teh init bisi kaburu ka bawa ku negara aparat negara Amarta bawa si cepot ka dieu hayo ieu teh lieur montong lieur anda lieur nyeri sila nyeri tongong nyeri tak-tak nyeri puteu nyeri awak ya. naik siya melubakan nyeri minumlah apa budrek Nah. nya bodoh nya torek ieu teh leres ieu teh sok agan pokoknya lamun agan di ditu aya si cepot bawa ka dieu Barius enggak labu aya akang kalau di heureuyana tuh oh kok nitah akang ieu teh kumaha cing sopan sia teh belesat we menewa kasopanan aku ngaku guru upami bade ngapung di belah ditu montong di deda angin ang gelebug leuwih teh helikopter agan teh saya mangga pada dia sok bari itu setik di dia sok tapung tuh lalaunan sok ini ente sok itu saya mah sok muter saya dia luar biasa oh ya gitu percaya kaulah Cakra Buana karunya tuh mah kang kemarin dewek cicepot kapitna nya eta rada hareuda enggak yang betongoh aya naon ye kade akang wah aya karaman belah tongo dia andai gaya nyawa